Virus corona merupakan virus anu nyerang sistem pernapasan. Penyakit ieu disebabkan ku infeksi virus, disebut COVID-19. Virus corona tiasa menyebabkan gangguan dina sistem pernapasan, pneumonia akut, dugi nepi ka maot. Jangkitan virus corona atanapi COVID-19 tiasa menyebabkan penderita ngalaman gejala seperti meriang, batuk, flu, sareng nyeri sirah. Berikut antisipasi pikeun nyegah virus corona sareng kagiatan sapopoe di bumi. Nu kahiji, meresan ruangan eta penting, pikeun tetep rapi sareng bersih. Pepelakan kedah disiram, supados pepelakan teu paeh. Nyapu bumi oge penting, abe teu kotor sareng katingali bersih. Abdi oge salami liburan sok ngalakukan tugas online ti guru. Ngagunakeun antiseptik kanggo lengan sateu acan tuang sareng saatos ngadamel barang kotor. Minum vitamin anu nyehatkeun tubuh. Lamun pilek jeung batuk, nganggo masker. Ngumbah leungeun make sabun salami 20 detik. Sakitu wae video ti abdi, mugi-mugi bermanfaat. Pangilap, di like sareng komen. Atur nuhun.